warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sarang abdi Kang Dede di acara Kekarang Kado TV. Apa cara ayeuna orang nerangkeun kumaha 5 alasan budak lamun dititah sekolah. Oke? Cek idol. Kahiji lamun dititah ku kolot hararese. Tah ieu cuplikanna. Ja, sok eta pangnyaikeun popoean. Kalau si Subasa rame. Sok buru ulah loba kela. Buru itu geus cedeum. Kalau tege tulisan gedeng dege. Ja. Karnaon? Sare. Hararese ditarita teh puna teh udah teh ah. Aduh ieu nu pampara-para nama. Lamun dititah ku kolot tara didenge meuli ieu, meuli naon? Meuli ieu, kalaka meuli ieu. Pi. Hah? Pangasalikeun cabe 2000-an, tah duitna dina kaca. Tadi teh namanya tak kasih bawang bodas. Oh, bawang bodas. Pak, iya bawang bodas teh. Naon bawang bodas? Cengek. Oh, aduh. Lu, lamun dititah kolot ka warung, poho deui. Ieu cuplikanna. Cikor, kudu ingat. Bum, ayo Lin. Hayu wae, hayu erek kucingan naon? Uli naon? Kita bacakan we. Ayo atuh. Oh, cakap panjang lah. Panjang anu panjang. Ucing. Ah, hele. Oh, saya sering ngebalirup dah baguna. Aduh, pohon abi teh tadi dititah meuli ciku. Bum, udah kemana? Rek meuli ciku heula. Lamun dititah ku kolot alasanna teh kek mah kek pak kek heula ieu tayanganna. Pi boleh tuh ke warung heula meuli cabe. Aduh, dicicak wae. Emang tuh kagok kan uli mela. Lamun dititah ku kolot ka warung paribasa lamun daek teh mah pak menta buru lamun teu budi buruhan moal daek aduh jang pangmelikeun cikur jeung cengek Tapi minta burukna. meuli menta wae buru yeuh Yuk. Tuh kan menang duit. ciri budak lamun dititah ku kolot ya seperti itulah. Lamun dititah hararese dititah poho deui meuli ieu meuli itu aduh tong diturutan anu nonton amin gadung ide lamun budak hararese dititah ku kolot mangga tulis di komentar di bawah ieu sareng tong hilapna subscribe ke Kekarang Kado TV sareng share like na oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.